Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Muhammad Freddy Teandiaransah dina Warta Sunda. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta anu sekaligus pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tulus abadi netelakeun yen pamarentah geus ngalakukeun kabohongan publik ngeunaan kawijakan mobil murah ramah lingkungan atawa low cost green car. Wadul kahiji, nurutkeun Tulus, murah ti mana horeng. Sakitu mahalna. Istilah murah sarua jeung ngalecehkeun rakyat Indonesia. Kitu cek Tulus dina diskusi mobil murah di uji transportasi layak di nanti di Jakarta Sabtu 28 September 2013. Hargana bae 70 juta jauh lebih mahal dibandingkan jeung harga mobil murah di India anu hargana 50 juta. Mobil murah anu tawarkeun 70 juta teh masih keneh kahitung basajan anu antukna merelukeun tambahan komponen anu tangtu perlu nambahan waragat. Tacan aya AC, lamun dilengkepeun mah bisa-bisa malah hargana jadi 100 juta leuwih. Teu can deui lamun dikredit bisa nambahan deui waragat kana 70 jutaan. Jadi harga bersihna 120 jutaan. Di lebah mana murahna? Wadul anu kadua ngeunaan disebutna green car atau mobil ramah lingkungan. Cek Tulus eta mobil murah teu bisa disebut ramah lingkungan lantaran tetep ngagunakeun bensin, ngahasilkan emisi, malah bisa meyakeun BBM bersubsidi. Mobil LCGC oge lain mobil nasional lantaran alat-alatna masih keneh ngimpor. Jadi lamun pamarentah boga niat terek ekspor mobil murah, ngimpi pisan. Indonesia teu boga reputasi mobil ekspor. Jeung deui nagara sejen mah geus ti baheula ngalakukeun hal siga kitu. Kitu cek Tulus. Sakitu warta nu tiasa kasanggakeun. Wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.